Isuk-isuk teh geus ngundur daun sampe deui atuh daun nampeuna daun sampe hareupeun dapur teh. Tah ieu teh geus digeroh teh langsung we arek nyangu da encan nyangu. Seperti biasa we abdi mah tara seueur-seueur nyangu. Sabantil ge henteu ieu teh supaya mah sapoeun we ningkang ke sore. Isuk-isuk teh geus raraeng anak teh mamah cenah. Karek mahgog sanguna geke atuh salalabar lah saeutik mah. Mangpeung inget arek nyeusan heula sapatu teh aput jeung senal kalotor pinuh ku leutak geuninganan ieu teh. Usum hujan kieu mah geuning meuni teu kalaur bersih sapatu jeung senal teh. Geuning meuni parinuh ku leutak sing tampolen. Tamemeh dipoekeun tarek dikeringkeun heula ame tereh garing da geuning panas tangge kieu ceudeum bangun moal panas bang. Tapi teh asa bingung arek dahar teh sok baringung geuning lamun ulah laban teh dahar teh sok luak liuk teu pararugu. Seperti biasa we urang uneur daun sampe penyelamat ieu teh pokona mah. Tadi ieu teh isuk-isuk teh geus diuneur ku cu ibu tapi arayaan keneh da geuning teh masih keneh loba. Nya da abdi manguneur engke tara seueur-seueur paring sakeupeul jang nyalira ieu. Jang batur nama ieu teh aya lauk emas. Tadi da marak digoreng hungkul ieu teh da lauk teh. Ngan teh aput majar ke teh cenah mama aput mah yang dipasak mung digoreng hungkul lauk teh. Boromak digoreng hungkul. Atuh cing teh urang pasak urang pesmol we nu babari. Mur aek di pesmol mah urang goreng we ka beda kagok mainnya mesmol ngan saeutik. Ari anu bocil resep teh meunang goreng hungkul teu pati resepeun meunang ngasak-masakan teh. Bieu teh disesakeun we 2 kereut jang bocil hungkul. Meuni sok baringung geuningan anu hiji yang kieu nu hiji yang kitu papasakan teh. Ari teu dicumponan sok goreng da geuning daharna teh komo teh aput mah sok palah pilih lamun dahar teh da. Tapi maneh nama lamun dahar jeung lauk menang mesmol teh bisa sok segut teh. Ameh seungit teh make suraung ngasakan lauk teh. Lumayan nih menang pepelakan teh Mang Paas seutik-seutik oge. Ngilap itu suraungna di kumaha heula nya ce. Tadi teh dikena prestokeun ameh tere hipu anu disaatkeun deui kana katel. Bongan da geuning ayeuna katel mah sok lila ka hipuna oge mending kena prestokeun. Tah tuluy asupkeun we suraung anu menang tadi ti pipir teh. Tah geuning tunggu silila asak lauk teh.